Halo guys, saya berada di lapangan Gebu, yaitu dalam acara Tasik Festival 2022, acara ulang tahun yang ke-390. Tasik Festival 2022 dimeriahkan dengan bajar, pameran pembangunan, heran seni dan budaya, festival Jampana, di mana Jampana ntar pagi ya akan diadakannya, yaitu 351 desa, 39 kecamatan. Wow, begitu banyaknya. Yuk kita ikuti perjalanannya ya, dari awal sampai akhir. Oke dan. Ayo desa Cihaur, tetangga kami Jaya. Alhamdulillah. Jaya, ayo oke. Tetangga hukum. Dia dibawa kabel ya. Sama lah ya. Alhamdulillah. Wilujeng teman desa Jaya Mukti. Aduh. Sering mendarlang layangannya jadi gitu. Ieu gulas agung kieu neng tinggal neng. Jika Aya gulas agung kieu ieu mah 2 minggu Irma regretnya 2 tahun moal kudu mesar gula. Panca tengah. Mangga haturan Wilujeng Sumping. Desa Tonjong, mangga Wilujeng Sumping, Ayah Kalapak Kitri, dan selalu menjaga ukhuwah Islamiyah. Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras. Pejuang istri. Ya. Desa Cipakat Wilujeng Sumping. Ayah Kasamian. Angklung. Angklung ya kan ya. Mangga, hatur nuhun. Desa Cipakat nuhun. Bajang Desa Usung, Dilajeng Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja. Dilajengkeun ka Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja. Alhamdulillah katinggal oge jampanana neng. Aya Desa Cimanuk. Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Waduh, tapi meneng teu kabayang teh sayang parahum maju neng. Digotong. Gaib ya meneng. Aya naon eta oleh-olehna alhamdulillah. Dibantos punten Bapak. Aya udang, akang aduh kumaha ieu? Udang sare atau napi kumaha? Lain udang seafood. Allahu Akbar. Dala Jaya, Kecamatan Cikalong. Haturan Wilujeng Sumping, aya buah sawo, buah khas Cikalong pisan eta mah pokona mah. Tatangi sim kuring ieu Desa Mandala Jaya ieu tah. Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong. Haturan Wilujeng Sumping. Di Panggul tak cau geti tinggal. Aya cau deui wae. Salajengna aya Desa Ciharua, Kecamatan Cineam. Wilujeng Sumping Cineam. Cineam. Kasepuhan sim kuring haturan Wilujeng Sumping. Pangarsa Cineam. Pangarsa nuhun. Aya hadir. Mangga. Salajengna Desa Sukajadi. Cigalon Cisayong. Sukajadi Cisayong. Alhamdulillah Sukajadi Cisayong. Kudunyan hulu ka hukum nunjang ka negara mupakat ka balarea gitu suaranya. Mangga simpen di dieu we Jampanana ieu sareng Jampanana. Atur nuhun kata. Ieu mah jeung Jampanana di dieu teu dicanak deui. Masalah ieu mah kalau mangga Pak Satpol dibantu di Jampanana. Dibantos Bapak. Izin Jampanana luar biasa. Masya Allah tuh. Subhanallah. Nuhun. Opak ranginang teng-teng naon teh singkatan teh? Saketeng tok tak teng tok teng. Tok tok tak teng-tong saudaranya. Alhamdulillah. Cekap Bapak simpen. Kayak di bekal. Salajengna aya desa di Desa Cikadu, Kecamatan Cisayong. Cikadu, Kecamatan Cisayong. Hirup kanggo kahirupan nu hirup. Alhamdulillah. Cikadu mangga hatur nuhun.
Salajengna di pengkerna aya desa Sirna Gali. Sirna Gali mangga. Diketrukeun sareng jampanana sadayana tinggal. Waduh, jazakallahu hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur nuhun akang. Punten. Jazakallahu khairan katsira, alhamdulillah. Sirna Gali. Kaduna tos beula ieu mah kantun dipuratnya. Aduh. Salajeng mangga ti majeng mangga. Atur nuhun wilujeng sumping akang teteh ibu, aturan. Sanes. Tos digetos ayeuna mah salah terong tuh nya rantuy terong. Banyak kebon terong. Garantung terong nya. Duh saganggung terong Di pengkerna aya aki-aki. Mohon. Oh badukun, ya badukun. Mana? Panjang. Dilanjutkan oke, selanjutnya sumping di desa Cikondang, Kecamatan Cineam. Hatur nuhun kanggo ka sesepuh di Cikondang Cineam. Hatur nuhun. Dilajeng ku desa Warga Kerta, Kecamatan Sukarame. Nah, ieu mah tidak pernah sepi karena suka rame, ya. Mangga hatur nuhun kanggo ka desa Warga Kerta, Kecamatan Sukarame. Punten nyun gede amankeun jalanna habator. Warga Kerta, Kecamatan Sukarame. Tina jampana gunung temenang di lebur, sagara temenang di ruksak, nuwalagri bagja waluya. Gegesan pare nu ngarumbai ciri kasugihan. Dibengket ku kacang panjang, ciri raket ka pamarentah jeung rakyatna. Desa Cinta Bodas. Cinta Bodas. Cilamega. Pemerintah Desa Cinta Bodas, Kecamatan Cilamega, Kabupaten Tasikmalaya. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Dilanjutkan desa selanjutnya. Tema jampanana solusi ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. Desa kuat, desa sehat. Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi. Hatur nuhun sumping. Masyarakat Sunda di Jawa Barat nyaeta imah badak helai anu hartina imah badak muat. Imah badak helai nyaeta jenis imah panggung khas suku Sunda. Imah panggung nyaeta imah anu diwangun tina tihang jeung dasarna henteu langsung mincak taneuh. Imah panggung dimimitian nalika masyarakat di wewengkon Pasundan cicing di leuweung terutama pembangunan di desa Cekeng Jaya Guna yaitu untuk mempertahankan ketahanan pangan supaya tetap terjaga demi masa depan desa. Isi dari jampana terdiri dari bermacam hasil bumi dengan kecamatan dari Pager Ageng. Ya, silakan dilanjut. Ini dari kecamatan Pager Ageng. ada Cipacing, Pager Ageng, Sukamaju, Tanjung Kerta, Puterang, Gurang, Tengmang, Ngewer, Sukapada, Pager Sari, Sukadana. Mangga wilujeng sumping. Alhamdulillah, hatur nuhun, sumping mangga dilajeng. Dilanjut ke Desa Serang, Kecamatan Salawu. Ya, mangga. Kecamatan Salawu wilujeng sumping. Desa Serang. Serang. Oleh-oleh nak kiripik. Salajengna di pengkerna nyusul aya. Alhamdulillah. Salajengna. Aya Darso tuh. Dahar baso. Desa Papayan Hatur nuhun. Dilanjut ke desa salajengna. masih desa Papayan. Oh, Papayan seueur. Panjang Papayan namanya. Alhamdulillah. Papayan panjang. Apel, Apel. lengkeng, Alhamdulillah. salak, komplit pisan wah. Duren deui wae, Duren, aduh. Alhamdulillah. Wareg irna ku duren memang ayeuna nya ningali bungkul tapi Mungkin kalau mah ya aya nama hasil ya. Kalau arti dari Jampana Desa Papayan, pola bangunan berbentuk tower jaringan melambangkan tata kelola pemerintahan dan pertanian berbasis digital. Jagung lokal dan sorghum. Simbol buah pada tower merupakan lambang dari potensi alam lainnya dari Desa Papayan yang dapat menopang dan meningkatkan perekonomian masyarakat demi terciptanya masyarakat yang
Jati Waras. Panjang neng. Ieu mah sadesa kampung sadayana. Ya, sigana kana ieu. Kompak desa Terang Ramayana. wih leke lembur dipindahkeun ke Kalimantan. Wah, ese. Luar biasa ya. Ayam kene panjang Papaya desa masih Papaya. papaya kene. Bumi ka hansip desa Daenang iri. Tanya uwi ka bumi kan itu kalemur pas hansip ngiali ke Kalimantan kumaha tah. Alhamdulillah non. Dilanjut oke ka desa Salajem. Sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur yang dapat digunakan sebagai pendukung saat situasi terjadi bencana alam. Terima kasih Margasari, Kecamatan Ciawi. Dilanjut deui ka Desa Tanjung Jaya. Desa Tanjung Atuh Jaya. dilanjut ka Desa Sirna Putra. Iya. Desa Sirna Putra. Oke, masih kena aya di desa di Kecamatan Pagerageun. Rasa kasadayana. Dan jalan kasadayana. Mohon anu nuju tugas punten. Cek. Alhamdulillah. Ketiga seni reog Bangreng, Angklung, Dog-dog panjang, parantos hadir. Dayana salamna orang Cikalong ya. Karang Resik, Kecamatan Jamanis. Ya, hatur nuhun. Dilanjutkeun ka desa salajengna nyaeta Karang Mulya. oh, Aturan Wilujeng Sumping. Cisempur, Kecamatan Cibalong. Mangga Cisempur, Kecamatan Cibalong. Mangga dilanjut, terus sambil jalan. Alhamdulillah. Ayah bebeking akan ngali. Oh, mana booking kemana? Iya kira Cipering. Bebeking akan tinggal itu. Naon atuh begitu namina? Bebeking itu liwat. Bukan, yang penting dasar pengalaman bagi kalinya waduh. Setia Waras, Setia Kecamatan Waras. Cibalong. Cibalong. Oke, dilanjutkan ke desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya. Salemur deui wae. Salemur deui wae. Tetanggi ya. Manonjaya. Bangga. Salajengna dilanjutkan ke desa Sukaheni. Sukaheni. Sukahni. Wilujeng Sumping Sukaheni. Turun ke Sukahni. Salajengna desa Sukaheni kene. Masih Sukahni kene. Aya lam alik deui wae. Aya lapalip deui. Diteraskeun ku para seniman. Pekerna dilanjutkan ke desa Cibongas. Tepuk tangan mau Cibongas. Wilujeng Sumping Cibongas. Aya kadu deui wae akang. Aya di Aduh, aya kadu deui wae. Akang tenang. Jajang, Warang oh, aya luar biasa. kadu. Aya desa Desa mana? Teka baca. Sadamukti. Oh, Sadamukti. Sabi Mukti, mangga. Tinggal doanya. Putar. Alhamdulillah, mohon mangga. Kuda Depak, Kecamatan Sukaheni. Kuda Depak, Kecamatan Sukaheni, aturan Wilujeng Sumping. Aturan, Wilujeng Sumping. Salajengna desa Calinjing, Kecamatan Sukaheni. Sukahni masih Bedaina punten bedai. Alhamdulillah. Mangga di aturanna itu ayat dilanjutkeun deui di desa Tanjung Rambang. Tenjo Nagara, Kecamatan Cigalontang, mangga. Atur nuhun. Tenjo Nagara. Desa Singapura, Sungaparna. Luar biasa. Desa Singaparna, Iya mah Kecamatan tatami Singaparna, sangat Kabupaten bener. Tasikmalaya. Naon itu nu disuhun dina Jampanan? Punten salajengna di Salajengna aya desa Kurniawati. Aturan Wilujeng Sumping. Kalawi. Sentra Industri Oh. Kebun Tempe dan Pertanian Hortikultura yang menunjang perekonomian di bidang perdagangan. Ciawi. Punten bahasa jalan betul bahasa jalan. Awatos. Dilanjutkan Pengolahan peserta limbah pameran. kertas sampah merupakan masalah bagi setiap daerah, terutama bagi mereka yang berada di perkotaan. Alhamdulillah.
bangga jangan sila. Salajengna masih di Desa Sukaraja, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Waduh. Kayak gini topi, alhamdulillah. Topi. Topi nanti kan? Alah, lima panas. Wagu. Teras di desa ada wagung deui. Wah, pajak kene awas. Angkat. Awas kan. Deng. Aya Desa Raja Mandala, Kecamatan Raja Pola. Desa Cigunung. Anu nyarak palawija sakitu seureun neng aya lokasi. Aya hidroponik yang tinggalkan menisang leger eta daun salada. Alhamdulillah. Desa Raja Mandala ditertibkan Bapak Ibu. Punten Kasatpol PP saeureun teh masyarakatna di mana tuh. Aduh, kantong mah tukang. Oh, karena itu. Aduh, habis. Kagagalan aya lukisan, alhamdulillah. Daun saladah seger, alhamdulillah. Ya Rob, hatur nuhun. Salajengna aya Desa Muncang, Kecamatan. Oh aya Desa Singkir, Kecamatan Cikalong, Wilujeng Sumping. Reak Cepu Dalemping di Nararaga Bidangkala, Kabupaten Tasikmalaya, K380. Iya, lanjut Desa Cimuncang, jalan, mangga, Kecamatan Sodong, mangga, keras. Dilanjutkeun deui ku desa salajengna nyaeta Desa Lengkong Jaya. Mangga, dilanjut. Kecamatan Cikalontang. Tahan. Punten di areal masyarakatna supados digeser suruh teh Bapak Satpol PP punten. Aya madu kagagalan kanggo Bapak kanggo Ibu. Atur nuhun. Alhamdulillah sudah kebangun kasiro. Desa Lengkong Jaya atur nuhun, mangga langsung aja disusul di pemkerenana. Ketinggal desa naon? Alhamdulillah. Tenang. Bapak Ibu. Ya. Aya desa. Salajengna di pemerintahan Desa Wakaf Kecamatan Bantar Kalong. Iya, Kecamatan Bantar Kalong. Mangga lanjut. Desa Sodong Hilir. Punten Bapak Satpol PP nyungkeun diamankeun supados digeserkeun tinu aya panggung ieu sadayana. Mangga tos mulai teu katinggal. Para petugas punten nyuhunkeun digeserkeun sadayana. Dilanjutkeun ku desa salajengna nyaeta di Desa Lewidulang Sodong Hilir. Wilujeng atur nuhun. Mangga jalan. Maju Kecamatan Bantar Kalong. Oke, disusul ku desa di Citamba. Kersagali, Kecamatan Jayawaras. Desa Citaba, Kecamatan Ciawi. Hatur nuhun Bapak Ibu. Salajengna sewangga majeng desa langsung. Punten jalana punten. Raja Datu Cineam. Hatur nuhun dengan kasuginanna. Hatur nuhun Paula. Aya batik khas Raja Datu. Khas Raja Datu batikna alhamdulillah. Ya kalau hatur nuhun. Ya. Cikalontang hatur nuhun. Aduh aya goyang inul sagalanya. Aduh. Ya. Luar biasa. Eta goyang dobrek. Mangga sambil jalan. Salajengna aya Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya. Aya Padawang Cepot, Neng. Ibu besar, mohon keluarga besar Semar. Alhamdulillah di dunia pewayangan. Kawayangan ya kan ya. Sebatak dawang ya, Neng. Harus orang sadayana tangtosakan. Aya seni tradisional itu Kang. Mohon. Eta namina Padawang, Neng. Talamun dia namina suuk, Neng. Oh. Eta dibungkus ku daun namina bugis kan. Gitu, Bos. Mulai error MC. Seni tradisional Rudak Mekar. Mangga dia Di Desa Cangkawung, kan? Cukang Kawung. Kecamatan Sodong Hilir. Sodong Hilir. Hatur nuhun.
Desa Gunung Sari. Hatur nuhun kana kasubigarana. Dilajengkeun ta ieu masa pihukul nih di Guranteng. Desa wisata Guranteng. Guranteng. Desa wisata Guranteng Guranteng. merupakan salah satu desa di Tasikmalaya yang didapatkan sebagai salah satu desa wisata dengan potensi sapi perah. Wah, sapi perah di Guranteng, hatur nuhun. Desa wisata berbasis peternakan dan pertanian. Gede. Desa Pak Kemitan, hatur nuhun ka Pak Kemitan. Lajengna desa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ayah susu dari wae atau susu? Kefir. Oh, benten kefir ya Mas Aur. Alhamdulillah, barokah. Alhamdulillah Ah, ya toh, Mbak Teneng. Ah, ya tuh. Alhamdulillah, Kali. tuh. Nyandak poci oleh-oleh nak. Mohon tambahkan hatur nuhun. Selanjutnya ayah desa Sundakerta, Kecamatan Sukahati. Iya. Jampana nu dikawal ku Kopasjat, Komando Pasukan Hajat. Bapak Hansip, alhamdulillah. Mangga. Hatur nuhun Pak, mangga sambil jalan. Desa naon ya Pak? Desa Sukajaya. Oke, hatur nuhun. Gunajaya, tah, itu tinggal Desa Gunajaya di balik Singhoreng. Ya, Desa hatur nuhun. Gunajaya, hatur nuhun. Ya, eta teh, wal, eta Pak, sanes tales teh namina. Asli teh. Sente meureun. Tales teh. Asli Desa tales. Jatijaya, Wilujeng Sumping Jatijaya. Jatijaya. Sabina Awas kirang. punten bisi kasuruduk punten. Awas ieu mah Sabina beureum teh. Punten payunan panggung juga dirada dikosongkeun, terus ngageser ka paditu sound system. Desa Paditunna punten Banjarsari Kecamatan dikosongkeun. Sukaresik, pertanian gotong royong dan UMKM Desa Banjarsari. Kepala desanya Bapak Teteng Muhammad Taufik. Selamat Tarajo. Aya duren deui wae Kang. Aya duren deui wae. Wah Desa dipasikeun jeung jampanana ieu meneng. Luar biasa. Duren Kang, duren tuh kan, duren. Hatur nuhun. Santa Mamekar. Santa Mekar. Oh, Santa Mekar. Santa Mekar. Santa Mekar. Oke. Dilajeng. Duh. Dina Raraga Festival Jampana Mirangkala Kabupaten Tasikmalaya anu katileuh 80. Santana Mekar Cisayong Kabupaten Tasikmalaya ngeuyeuk daya ngolah nagara. Luar biasa. Terus jenggotan STT ge banyak. Korban Covid. Oh. Lilating libur. Lilating online. Libur. Rokok pondok teh disetrap ku Ibu. Ulah ditoong. Ah, wilujeng. Hatur nuhun, Dede. Sok. Salajengna Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong. Oleh-olehna Alhamdulillah jeung kalibu hayang kasih. Eta teh kulit kan? Hah? Heeh. Roti ya. Oh, khusus. Roti kan? Alhamdulillah. Kamu ibu keras. Aduh, sakit teh gerak. Pas teu kabaya. Hatur nuhun. Kang Selfie Desa Sukaresik. Oke. Bersama pemukitnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingali. Luar biasa. Nuhun keur waktos Bapak Bupati. Biasa tingali ieu pemukitnya selalu. Pintonanana. Pintonanana mangga. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah terkait karena telah merenovasi jembatan penghubung antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Ciamis dan sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar karena menjadi salah satu jalur transportasi perekonomian masyarakat. Selain itu, jembatan ini menjadi daya tarik masyarakat sebagai destinasi swafoto selfie serta menjadi tempat kaula muda untuk nongkrong menikmati pemandangan yang ada sehingga banyak orang yang menyebutnya jembatan selfie. Jembatan selfie merupakan tempat yang berpotensi untuk pengembangan desa wisata di Sukaresik. Bersama harapan kami, jembatan selfie ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Berbegitnya luar biasa, keren sekali nih. Ini berbegitnya katanya mereka semuanya tidak mau kalah dengan Citayam Fashion Week. Sukaresik Rapi Winangun Kertaraharja. Ya, selanjutnya silakan jalan. Siap. Desa Raksajaya. Raksajaya. Hatur nuhun. Desa Raksajaya hatur nuhun. Dilanjutkan karena desa salajengna. Ayah-ayah, Alhamdulillah.
Hatur nuhun. Betul ini. Ayam kedua yang jago, alhamdulillah. Aduh. Ayah bunga jagung, sampo teh, wangu, ganas, Aduh, pare. Sarap tahu. jadina. Punten ieu nu di payeunan pamong dikosongkeun deui sekali ka Bapak petugas, punten nyuhun ke kantosanana kamu dikosongkeun. Bangga.